oge ieu ayat Fatihah teu kenging kaselang ku ayat anu sejen. Benten lamun kaselangna ku zikir sapertikeun ku amin eta mah kenging ya. Ngan lamun ku ayat sejen mah teu kenging. Ai ku amin mah jiga dina taraweh nih. Iya kana budu iya kana stain. Ari diharap geus dolin kenging mangga amin tuluykeun weh deui nya eta mah. 3 ta 4 wa rabi'uha mura'atu tartibiha ayil ayati sab'i fi qiraatiha. Nomor kaopat dina syarat maca Fatihah teh kudu ngaruntuy ayatna ulah dicelek-celok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaliwat teh Ar-Rahmanir-Rahim. Ayeuna we Ar-Rahmanir-Rahim. Dina hate eta teh nya ngobrol kitu teh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tadi geus idina mah langsung we siratal ladzina an'amta alaihim. Teu kenging dicelek-celok. Tapi kudu kumaha? Kudu ngaruntuy ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5, genep 7. Insyaallah urang mah moal ari nepi ka dicelek-celok mah ya. Wow. Terus wa khamisuha tapi bisi aya nu pernah hayang gaul nu penting mah 7 we ayatna dicelek-celekeun we nya. Jika ngimaman taraweh gitu sing ngaruntuy tina at-takasur al-asri naon wailul teh al-humazah bisa dicelek-celok eta mah sasurah ari ieu makan dina rukun ya. Ada ari maca surah mah hukumna kumaha eta mah sunnat rek maca sok henteu oge teu naon ya. Jika salat sorangan ning tara maca surah sok tawa. Oh, saya atunya. Terus wa khamisuha nomor kalimana muraatu ikhrajil hurufi min makharijiha. Ngucapkeun tiap-tiap hurufna kudu tina tempat kaluarna, kudu pasehat nya, kudu bener. Ulah nepikakeun pahili nu kuduna ha leutik di urang ha leutik teh nya dasar wa keneh ha padahal mah jadi ha gede kuduna alhamdu jadi alhamdu. Tah kan eta teu sesuai jeung makhrajna hirabbil kuduna alamin ain ieu mah jadi alamin anu kuduna alhamdu hamzah jadi alhamdu. Da eta teh terkadang ya bismillahirrahmanirrahim alhamdu tah terkadang kitu nya hurufna teu kenging pahili an'amta komo jadi amta mah nya. Tah kumaha lamun teh mah digantikeun hurufna teh sesuai hurufna teh nya. Falau abdala harpan biharpin ma'al qudrati anin nutki lam tasiha qiraatuhu. Lamun teh mah jalma maca Fatihah dina hurufna teh sesuai padahal mampu nyebut kitu oge nya. Sapertikeun kumaha alhamdulillahirabbil alamin ain a nya. Kalah ka macana teh hirabbil alamin mampu a ge ngan kudu bari ditanagaan saeutik maka wajib keur eta jalma ngaluarkeun tanaga pikeun ngahasilkeun huruf ain. Hirabbil alamin atawa dina huruf naon we siratal ladina kuduna lazi za hege teh geus kabiasaan maca laten siratal lazina gitu tah walazolin tah padahal mah bisa lazina za dina cacarakan geuning osok za
tapi pas maca siratal ladzina atawa ladina de kuduna za ieu kalah da. Lamun mampu ngucapkeun za tapi henteu eta teh teu sah maca Fatihahna. Lamun teu sah maca Fatihahna teu sah salatna. Kumaha ieu mah teu bisa diajar mah diajar ngan hese we ngucapkeun eta huruf teh. Hese teh kumaha nya hese ngucapkeun ro anu kuduna arro ieu mah kalah ka arro atawa cadel Allahmanillohim, tapi teu bisa diomean eta mah teu bisa nya ngucapkeun ro teh. Tah wa illa sohat, lamun teh mah teu mampu tapi teu mampu ge bari ngaji nya. Ari salah bari teu daek ngaji mah doraka ku teu ngajina, doraka teu bener maca Fatihahna sabab dianggap teu salat. Di dieu mah dicontohan walau qala jeung lamun mah ngucap jalma nu salat teh siratal ladzina kana lafad siratal ladzina bidalil muhmalati kalawan dal anu eueuh titikan kuduna lazina kalah ladina siratal ladina de ladina kuduna lazina siletahna teh kahareup digarek digegel lazina ieu kalah kakaluhurkeun letah teh kana luhureun wawas ladina abcd ladina. Tah lamun ngagantikeun anu kuduna lazina kalah ladina lam tasiha sholatuhu teu sah salatna teh nya. Puguh-puguh bisa lazina ge bisa ngan ieu mah teu apal teh pedah tara ngaji eta mah doraka alias teu dihampura ku salahna. Ngan ceuk tadi lamun salah gara-gara teu bisa bari daek ngaji ngeureuyeuh ngaji tapi hese eta mah dihampura. Lain teu salahnya anger salahna mah ngan dihampura. Apa dazalika ar-Romli kitu kasauran Imam Romli. Genep tah 7. Wasabiuha syarat nomor katujuhna teh salamatun minallahni almudirri, salamet tina lahan, lain lahan kebon ya. Ari lahan teh ceuk urang mah kasalahan, tapi lain lahan teh tadi nama kasalahan ngan dicokot tungtungna wungkul lahan kasana dipiceun sanes kitu nya. Nu dimaksud lahan teh hartina mah kasalahan. Dina cara maca Al-Qur'an aya nu dinamian lahan ya, lahan kabagi dua. Hiji aya lahan khopi kasalahanana teh samar jarang kapanggih ku batur teh. Nu kadua aya lahan jali sanes mang jali nya, lahan jali. Ari jali teh jelas cirina jelas teh hampir sarere arapaleun eta teh salah. Tah di dieu kasalahanana teh al-mudirri anu mantak ngamadaratkeun. Sapertikeun kumaha nu mantak ngamadaratkeun teh eta nya. Sapertikeun tadi ngabuang tasdid anu kuduna iyyaka kalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan eta mah teu aya tasdidan ya. Iyyaka lamun iyyaka ka Gusti wungkul na'budu abdi sadaya ibadah. Lamun tasdidna dibuang hartosna bakal robah. Iyyaka na'budu iyyaka kana panon poe nak budu ibadah abdi sadaya atau jadi kafirnya lamun teu ngangge tasdid. Maka hati-hati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngan teu kudu ari nepikakeun ditarikeun dibetankeun
iya kana berdua iya henteu biasa we nu penting aya perbedaan antara ditasdidan jeung henteu iya ka nu teu kenging mah iya kana berdua iya kana nasta'in komo meureun lamun salat Fatihahna ngudag ka imam iya kana berdua iya kana nasta'in tah kahade nya tasdidna singkacana sabab lamun teu kacanak ngarobah kana makna anu kadituna jadi kasalahan anu mana kasalahan eta teh mantaku naon nyacad kana makna kulantaran nyacad kana makna ngabatalkeun kana salatna teu sah nya salatna ari batal mah geus sah tadina teu sah